catur gentra rineka ing pawatra wangun catur gentra rineka ing pawatra gumeter kadiapa pater warwirur mengkuh nota gibur kasurakaku rawa ganjlana sawarga manik loka sangkala percona numurka mikaya kasupraba para dewa nulahuta dewa nulahuta nanonkeun sang jabal tutukan
Bewara kasakabeh para dewa wayahna ye budak gebruskeun ka kawah candra di muka campuran ku besi persani wajah perak jeung timah sangkan ieu jalma jadi suri tauladan pikeun balarea pieunteukeun picontoeun pikeun sakumna jalma di marcapan Mangga Gusti
Indonesia. Cep ya Madipati Ulang syakang gening orang tehnya ieu teh karaman geus nyingkal aya jago geningnya ieu nama aya jago anyar saha teh akulan apa neta teh cep gatot gaca teh di mana kulan cenah eta teh apaan ti UPI Bandung lah leres harus gitu Di sana Satya Satya Sajiwa memulai seni surga. Ya ampun, OMG Kadir.
dia simkuring di sareng. Tinggal tuh aya teh rantri. Tuh. Tuh buronan. Ieu hiji deui tah lebih aja. Mana sus ieu Bapak ieu? Tuh dia kamera ih kaset pisannya. Pendidikan Bahasa Sunda EPBS UPI Bandung. Tangtu Sunda di bumi Siliwangi, tangtu Sunda di buana Indonesia. Hiliwir angin ngulingkeun pucuk camera gugupai ngelebetkeun umbul ngagurat di langit paung. Waruh leber kujat nikah rengkak guliwang iwaha ajen nasib pang bakti telali kapur wadaksi. Pendidikan bahasa Sunda utusan Sunda dika tigelan di guru zaman rancage mangati hemat. Pendidikan bahasa Sunda EPBS UPI Bandung. Tangtu Sunda di bumi Siliwangi, tangtu Sunda di buana Indonesia. Hiliwir angin ngulingkeun pucuk camera gugupai ngelebetkeun umbul ngagurat di langit paung. Waruh leber kujat nikah rengkak guliwang iwaha ajen nasib pang bakti telali kapur wadaksi. Pendidikan bahasa Sunda nuturusan Sunda dika digelai di guru zaman rancage mangati keman.